Jang, pami aki maot, pang miwarangkeun kanu ngamandian aki, sakabeh bulu-bulu nu di awak aki dicabutannya. Nah, ameh naon gitu ki dicabutan ki? Ameh disangka orok, Jang. Kayak lamun panggih jeung widadari teh meh bisa bobogohan deui, Jang. Pak, abi mah kesel ke bapak. Kesel kunaon atuh Med? Kesel we tak ke bapak mah. Kesel ku warisan di bapak kemet mah. Nah bapak teh meuni tega ka kemet. Tuh tingali bapak. Kemet mah loba dipoyokan ku batur. Warisan? Kela, perasaan bapak macan mere warisan ka maneh Memet? Kela, warisan naon gitu? Ngeus pak, tah warisan banget goreng. Daging. Mang, daging, Pak, Ma. Ya, Bu, sok Bu, daging, Bu, sok, bangga. Pak, pada daging, Pak. Heh, tukang daging celeno. Isuk-isuk geus dijerowokan, maneh teh teu boga otak. Aduh, Pak, kalau resan otak mah teu aya. Ngan abi teh nyanak daging we sareng ati. Hei kemet. Naon atuh kemod? Iya, orang bagai cerita ya, heh. Naon atuh? Ya bawa teran orang kamarinya. Nah, bisaan sia keur ulin di leuweungnya. Nah, bisa lepas di cakaran maungnya, bisaan. Naon lepas na cakaran maung? Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ari babaturan maneh ayeuna di mana? Tuh aya di nu boteng maung. Punten, Bu. Ada raya ya teh gitunya. Araya, mangga kalebat. Punten, ari Bu Acehna ya. Sumuhun, aya keperluan naon kitu? Henteu. Tayana naon? Mun hoyong terang we rupana teh Aceh teh. Dengan hidung teh siga bapada pisannya. Pak, putra abi mah teu lulus tes angkatan laut, Pak. Soalnya teu bisa renang. Padahal mah babaturana teu bisa ngapung. Nah, abuskan angkatan udara. Abdi oge baheula teu katarima di angkatan darat. Peda huntu abdi teh rusak kabeh. Padahal mah perang kan main tembak-tembakan, lain saling gegel ku huntu, bener teu? Kemen, ngilu jeung bapak sia ayeuna keneh. Aya naon atuh Pak? Geus tong lobananya bapak geus sepel pisan ka indung maneh sia. Teu bisa diwarah pisan, teu bisa diatur. Geus urang tinggalkan we Pak Kemet, maneh ngilu ka bapak hayu. Terus anu ngurus kemet saha Pak? Bapak nu ngurus Kemet mah, bapak ge masih kene sanggup lah ngurus maneh mah. Terus anu mandian kemet saha? Terus nu mangikeun seragam kemet saha? Terus anu ngajeun anu masak keur kemet saha? Nu nyoso baju jang kemet saha? Sakabeh pagawean indung maneh ku bapak digawean tong sieun. Hayu ini. Oh nyanya tuh Pak. Kela ngan aya hiji anu bapak teu bisa Kemet ya. Naon Pak eta teh Pak? Bapak teu bisa reuneuh. Punten, Pak Haji, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemet, aya naon Med? Pak Haji punten. Iya tah, cenah anu Pak Haji sanes. Kela cik. Oh, heeh. Nah di mana eta? Kan cek Pak Haji teh leungitnya pas ke di masjid. Nah pas ku kemet tinggal eta ya di balong. Oh, nuhun atuh bager tos dianterkeun ngahaja di tengan mata kapangi geuning ku Pak Haji teh. Kela. Aya naon Pak Haji? Iya, duit keur jajan. Ali mah Pak Haji. Nah aku naon gitu? Ari
Bari mere 1000 perak mah kemet ge gaduh Pak Haji. Akang Teteh, maraknya infotainment tentang perselingkuhan dan banyaknya pemakaian istilah selingkuhan dewasa ini ternyata menarik perhatian seorang nenek. Troy, si Nini eta teh nanya ka Incuna. Arti selingkuhan teh naon? Sabaraha, cu? Si mama tak apalen. Salingkuhan itu penyakit mencret-mencret atau diare nenek. Oh, nya. Nini mah ngarti ayeuna mah. Pas hiji poe, si Nini teh katingali leles di hareupeun imahna. Keur kitu Pak RT teh ngaliwat ka imah si Nini tuluy ditanya. Nini, kunaon nila leuleus kitu tara biasana Nini teh? Nya, Pak RT. Di sore nepikeun ka isuk-isuk dihajar selingkuhan. Sampai lemes kieu atuh Pak RT. San oge naikeun calana eta geus diajar deui ku selingkuhan. Neng, urang nikah yuk. Akang Alim Nah. dan ini mah sakola kene. Oh, sugan teh nuju libur neng. Seekor daging ayam sama tulang ditendang oleh Gonzales, dikasih bawang merah berdiri offside, cincang oleh Hilton, masukkan ke dalam wajan, Anduk sampai merata dibantu Atep menggiring mentega ke gawang. Bola bergulir sungguh lezatnya dan dihidangkan dengan sepatu Nova Arianto, namun ternyata saudara-saudara masih tetap kurang garam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ibro, ayah Ibro. Ader. Joni, ayah Joni. Hadir. Kemet mana Kemet? Daya Pak, daya. Assalamualaikum. Punten. Tah, gening si Kemet kaberangan deui. Kemet, kadieu sia. Kunaon maneh kaberangan wae? Eta Pak gara-gara rambu lalu lintas atuh da Pak. Nah bet nyalakeun rambu lalu lintas. Nah kunaon kitu? Eta Pak, tadi teh ningalinya kemet teh pas di depan teh aya tulisan rambu jalan kieu, jalan pelan-pelan. Jadi we kemet teh jalanan lalaunan Pak. Aya aki-aki diuk dina angkot rek KBIP. Di parapatan Jalan Aceh, naik budak pang, buuk jambul di beureman gek diuk digigireun si Aki. Si Aki ngareret bari olohok. Eta budak pang oge molotot bari nyentak. Naon si Aki? Dula-dula juga nu teu ngarasaan ngora wae ari Aki. Tengikeun. Aki teh baheula teh leuwih baong ti maneh. Mabok, nya, judi. Malakan jelema metaan duit ke jelema. Merkosa manuk kakak tua wae ku Aki diperkosa. Tapi kela. Boa-boa maneh incu aing. Assalamualaikum. Punten. Mangga Pak, bade tuang Pak. Aduh, preman euy mah euy. Mangga Pak, mangga. Cing, kuring rek dahar ya. Mangga Pak, bade pesan naon Pak, mangga. Ayamna ya weh. Aya Pak. Ari sapi. Kebujeng aya di eta ge Pak. Ari dombana ya weh. Aya Pak, kalau rasa nembe balanja nembe teh. Alus, ari gitu mah. Bejakeun cek aing eta ka hayam, sapi, domba cenah datang kabeh ka dieu baturan aing dahar di dieu. Kacaritakeun aya tukang beca bari mawa bule. Tah ieu caritana. Hello, Mister, what is your name? Boro-boro Pak, saya boga nem sakola ge henteu. What? You crazy? Boro-boro naik haji, pagawean gengan ngabeca. I'm sorry, man. Boro-boro hayang seuri, aing mah nyeri, Pak.
Alhamdulillah. Yo Kemed, mam teh meuni raos pisan. Tah gitu atuh Med, ari geus mam teh kudu ngucapkeun alhamdulillah. Nah, pas kamari mam di restorannya, bapak tos mam teh lain alhamdulillah. Nah, astagfirullah, Pak. Heeh. Leuwas, tagihanna gede pisan. Permisi Bapak, Mas, ada kucing Angora? Di sini nggak ada kucing Anggora, Pak. Kalau kucing Persia? Nggak ada juga, Pak. Oke. Kalau kucing kampung, adakah di sini kucing kampung? Pak, kita di sini tidak jual kucing, Pak. Hey, so why, man? Kenapa di depan kamu ditulis toko cat? Pak, itu bukan toko cat, toko cat, Pak. Ya, bagaimana Bung? Pertandingan kali ini nampaknya cuaca sudah mendukung, Bung. Betul, Bung. Bagaimana Bung prediksi Anda mengenai pertandingan antara Persib dan Persija kali ini, Bung? Di atas kertas, Persib akan lebih unggul dan pertandingan akan dimenangkan oleh Persib. Pak, main lagi di atas rumput, Pak, bukan di atas kertas. Di hiji waktu aya banci eker di hareupeun lampu merah. Pas lampu merah, lampu koneng, lampu hejo eta banci teh cicing wae. Kieu tah caritana. Woi, maju moal ieu teh. Ieu geus 2 kali lampu merah koneng jeung hejo ieu teh. Cicing wae di dinya tuh. Sok buru maju. Tenang he, tenang. Sabar kali, Bo. Sabar ya orang rusuh ya. Tenang, Bo. Eke tuh lagi nunggu warna favorit Eke nyala, Bo. Warna pink gitu loh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Siang. Ayeuna urang pelajaran pribahasa. Sok, Junaid kaharep. Bagai air di daun talas. Alus. Kalian, Pak. Keheula kemet cicing heula ieu bagian batur heula. Ayeuna ucup kaharep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Alus. Sok ayeuna kemet kaharep. Kemet kaharep. Kemet. Naha kalakah cicing jeung kalakah ngorong deui. Pak, diam itu emas. Kang, punten Kang, ari Akang pemain bola sanes. Mohon Kang, abdi mah pemain bola. Wah, cocok pisan. Punten Kang, ari Akang teh bagian naon di main bola teh? Abdi mah penyerang Kang. Wah, laras kabangetan pisan. Akang teh bener kumaha? Jangkung badak, gerem. Wah, bener pas pisan. Dupi nyerangna di bagian tengah atau napi bagian payun, Kang? Abdi mah penyerang wasit Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aki. Nuhun. Sok kalebet Ki. Atur nuhun. Aya anu karaos naon Ki? Puguh ieu teh nyeri awak. Dok, sare dina sama kuae panginten ieu teh. Oh gitu. Jadi Aki ka dieu teh bade dilandong. Sanes, Dok. Nah bade naon atuh? Iya weh, hayong ngiring kulem dina kasur. Duh, si ganang ngeunaheun ieu kasur teh hipu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyinya. Ya, Pak. Asik. Abi apa? Keheula kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mun, Pak. Bintang kecil di langit yang biru.
Gas, pintar, bagus. Tah, ayeuna Kemet garep. Ha, si gaya bieu deui. Sok, Pak. Sok nyanyinya Cicak di dinding, gedean saeutik Kemet. toke di dinding, diam. Kurang gede. Komodo di dinding, diam. Kurang gede keneh. Buaya di dinding, diam merayap. Anu digedean teh lain satona tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh, Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak.